Pak Kades, Kepala Dusun, Pak RT, kenapa orang itu dapat bansos padahal dia punya rumah mewah, punya mobil? Maaf ya Pak, ini kami hanya melanjutkan data dari pusat. Ini kan yang sering kita dengar. Padahal keluarganya, jirannya, tetangganya, dulurnya dapat. Benar? Tahnya hampura gitunya, hampura lain abong-abong urang naon gitunya, lain ngabela RT ataupun RW ataupun dusun gitunya. Tapi ya lamun konten model kieu nya provokasi ieu teh ka warga nu lain. Sabab teu setiap RT kitu, teu setiap RW kitu, jeung setiap dusun kitu. Oge nya hampura bantuan nu dibahas bantuan naon heula gitu nya. Lamun amang asal ukur kira-kira teu sesuai jeung kenyataan, ukur asumsi gitu, akang nyalira lepat gede eta asli bisa jadi fitnah gitu. Margi naon lain abdi ieu nya jujur we abdi pribadi gitu nya ngalaman di tahun 2020 tim zaman musim pembantuan Copid dugi kakeun 2025. Jadi terang mana kewenangan RT jeung di mana kewenangan RW jeung dusun gitu nya. Seakan-akan jadi akang mah kieu nya nyebutkeunana ieu teh tai ucing teh rasana haseum ciga-ciga akang tos ngelebok gitu. Padahal mah karek sigana gitu. Tah, nah abdi make beberewekan mela RT, ngarasakeun jadi RT kumaha gitu nya. Lamun akang pernah jadi RT, abdi percanten, tapi lamun can pernah eta berarti asumsi kasebutna bisa fitnah kang nya hampura. Wah jadi provokasi, provokator, duh cirakat kan.